Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Baraya Cakra cekarasa berang geus kalindih ku peuting. Hapunten sakalidinya bawa bilih anu digarapu simkuring teh anu tos kalangkung. Hapunten nya. Ngaran-ngaran di Pilemuran anu jauh di kota, di pusat karamean jeung kariweuhan. Bangrang repeuting teh kayan estuning poek meredong sarta comrek tieun nu kadenge teh iwati sora marga satwa di jero leuweung. Ngan bubuhan harita tanggal ninggang di wawalasan. Bentang-bentang baranang sarta bulan geus mimiti tembong. Sanajan teh saperti ti beurang oge tapi caang nama lumayan moal matak ngatog lamun seglumaku lantaran tincakeun teh ebreh katempo. Taya ge yeuh asa atoskeun bae nya. Juring kang aya nu kaluar ti lemur Cihike. Koebat lumampahna siga anu teu napak bakat cingku gancang-gancangna anu saterusna eta jirim teh ngablesak teu beda we ti anu marengan angin peuting nu ngahiliwir. Koebat lumakuna ngajugjug lemur padembukanna Aki Mursid. Tayalian manehana teh Ki Jatun anu didapeuting ieu aya maksud anu mandiri nyaeta pikeun nepungan Aki Mursid pikeun ngayakeun balitungan. Anjog kahareupeun imah Aki Mursid manehna ngaraneg. Ngajengjen bae neuteut imah anu kayana geus cakueum poek taya sinar-sinar sangna damar. Tandanding pangeusina geus sarare. Kacayep mehna leumpang lalaunan ngadeuketan golodog da ieu asa atos Baraya Cakra. Kisawiosnya sakali dihapunten kasuhun. Hegegerwan sorana lirih tapi lantan kayaan keur kacida jemplingna. Sorana maninong toreng kadenge ka jero imah. Mursid. Ieu kaula datang mur. Wayah nagara hudang sa Mursid. Papag ieu kaula rek nagih hutang deuleuh sia. Aki Mursid anu memang kakarapisan reup sare ngagentak mehna hudang. Nya kitu deui nini amah jeung karna geus ting kanu kuniang kagaingkeun ku anu gegerewan. Malah kana mah geus ngajengkat rek murupanto. Manehna geus ngarti deui yen ieu jalma anu gegerwan teh tayalian Ki Jatun musuh akina ngan Aki Mursid gancang ngahuit beripokna cicing we karena cicing dong pipilweunana keundek dising hareupan we ku Aki tungguan aku lemah nini bisi Ki Jatun henteu nyorangan. Tah bener baca ka ieu masa atosnya kembailah. Aki Mursid bari ngojengkang ka panto anu saterusna kaluar nyampeurkeun kanu jadi musuhna. Jatun kadengi Aki Mursid ngagorowok. Tacan keneh puasan dikate. Keukeuh peuteukeuh musik-musik kajadian anu geus lawas kaliwat. Anu saeutik oge taya pisan untungna. Boh pikeun Andika atawa pikeun kaula. Nah tacan cukup keneh sakitu kaula geus sababaraha minta dihampura ka Andika teh. Bosen.
satungtung diantara orang tacan aya nu ngajolor mah atawa diri Andika tacan salah bongkokan tepak deku di hareupeun kaula. Urusan diri Andika jeung kaula teh tacan bisa dilengsekeun. Perlu diingatkeun Mursid. Satungtung maksud kaula tacan bisa dilaksanakeun. Ulah diharapkeun yen ieu urusan teh geus beres. Ki Jatun malar. Jatun. Tetela. Tetela anjeun teh masih kene katapu ku nafsu. Mangsa keur ngora padahal umur Andika teh geus terbeda ti umur kaula Jatun. Pada geus tunggang gunung. Ya teu nanaon Jatun. Kumaha dinya we ari bener mah Andika tacan ngarasa puas. Sanajan kaula mah saeutik oge geus taya nafsu pikeun neruskeun. Mangsa keur ngora anu cikibung dina dosa sate ributan nu saeutik oge taya paedahna Jatun. Habodi santri ayeuna mah Andika teh Mursid. Nah rek babalik pikir gitu. Atawa memang geus taya kasanggupan pikeun jang hareupan kaula lantaran jejerisieun ku pati. Ari taeun teh Jatun. Pikeun kaula mah umur anu ngan karipopoyan deui. Satadina mah moal dihahamur teu puguh. Sabi-sabisa rek digunakeun pikeun obatan sakabeh dosa jeung kasalahan. Nu dihaja atawa nu teu dihaja. Sama sakali lain rek digunakeun pikeun ngajurung nafsu ngumara-amarah seperti Andika Jatun. Perkara pati mah lain bogana kaula. Geus aya nu bakal pinyambuteun nyaeta malakal maut. Teu perlu dikoretkeun atawa dipikahayang Jatun. Geus nepi ka ajalna mah teu burung ngurunyung datang. Aki Mursid nemalan diri. Manehna masih keneh ngajengjen dina golodog yang hareup ka Ki Jatun. Yeah. Pinter nganasehatan lain nama Mursid. Tapi leuyeur teuing. Geus taya gunana deul ah. Ku kaula mah didenge deul paling didenge ku bujur ku kaula mah. Ayeuna mah cinak we lah Mursid. Sanggup henteu nyang hareupan dari kaula. Pikeun ngayakeun ieu balitungan. Lamun teu sanggup Andika kudu nyembah ka dari kaula. Acong-acongan 7 kali. Kakara ieu perkara ku kaula dianggap beres. Iya, ari hidup Jatun. Ari kudu nyembah teu pupuguh sata lain. Kanu hakna kudu disembah mah. Mangkelanan. Sangeuk teuing kaula ngalakukeunana. Hanas cenah eta Andika keukeuh peuteukeuh mika butuh nyawa kaula. Bau teh teuing ti baheula oge teu dikoretkeun ari bisa mah. Kapaksa kaula bakal ngalayanan. Di mana kahayang teh Jatun? Benar kitu mah. Eta kakara ketak lalaki Mursid. Hayo sia. Tutulkeun. Urang ka Tegal Pangangonan. Pikeun ijen patutunggalan ngadu jajakeun deuleu. Ki Jatun bari terus ngabelasat mihlaan. Sakedeung oge jirimna geus teu tembong dihakan ku beleg-begna peuting anu samar-samar kacaangan ku sinar bulan anu masih keneh jauh. Geus kitu mah kalawan teu ngalobakeun diomong. Cuiwak laki Mursid nuturkeun ngabelasat muru Tegal Pangangonan. Nu kali di imah nganini amah kadua karna.
papelong-pelong bae taya anu lemek taya anu nyare tuturkeun Jalu isi aki hidup kumaha onam ke cek ini amah sanggeus sawatara lila ngahulang kumaha atuh nini di dieu nyalira pakinten karena nembongkeun ka hariwangna geus tong teuing nepi ka melang nini mah moal nanaon Jalu tapi aki hidup ngaran-ngaran anu patalak moal teu jauh bahlana tapi oma Jalu ulah pipileueun satungtung aki hidup kuateun keneh mah bisi ngambek geus kitu mah blecet we karena nuturkeun teu poho bari ngajingjing rantang ngajingjing rantang teu poho ngajingjing ruyung kawungna anu saterusna manehna keketayepan lantaran nu galungan teh geus dimimitian tembong ting kolebatna we dina hiji tempat anu lenglang iwati jukut anu ngajejemerung teu jauh ti dinya aya batu gede mani ngacungkiring paragi dariuk barudak angon karena mani marohok teu ngiceup-ngiceup mireungeuh anu keur patutunggalan tembong jerimna anu kokolebatan teu beda we ti kalangkang bodas gerakanana kacida cepet nah hese dituturkeun ku panenjo ngagulung kawas anu muntel kakebul mulak maklum taneuh di dinya teh garing bubuk-bubuk anu masih ngaguruntul ting pletak racleng kana batu dipirigu sora anu ting sawit akibat ting blesurna jurus-jurus sarta tenggelan-tenggelan anu geus tangtu hebatna mireungeuh hiji kajadian anu memang kakarapisan kadeuleu sarta anu memang kacida hebatna karena mani ngadadak badana asa ngariut meotan geus tangtu hal ieu teh kumanehna mah moal bisa dilakukeun geus teu gue dina hatena yen ieu dua manusia anu keur begalan pati teh pasti lain jalma jore-jore pasti ieu teh tokoh-tokoh angkatan kolot anu memang hese pitandingeunana beuki lila rarasaan panon karna asa beuki burem nyaksian galunganana ieu dua jago kolot teh anu beuki lila beuki hebat katamah deui ka kebul maneh mulek ngahalangan panenjona tapi anu bitotama teh kalah beuki jojo batu-batu beuki racleng kasepakan atuh tatangkalan anu leutik mah ting dorok-dok pareungas kalupakan lila-lila anu galungan teh siga anu rek ngeusan temong gerakanana henteu sacepet tadi tapi barangku karena ditelek-telek si horeng dualan oge geus ngarobah tata cara bitotama sanajan bener katempona siga anu ayem tapi jurus-jurus namah tetep we mangrupa hiji bahaya pikeun masing-masing nu jadi lawan sajabana pinuh ku gerak-gerak tipu teh oge kaampuhanana geus teu perlu disangsikeun deui tetep mangrupa ancaman-ancaman anu matak mateni samaran-samaran anginna ngoyageun dahan-dahan saliara anu ngagigidig di sakuring tempat nu dipake galungan
sabot kayaan keur kitu badan Ki Jatun kalawan kacida cepetna ujug-ujug melesat ka luhur bari dibarengan ku nya Kakak. Anu kadengena ku karna mah teu wudu mata kadatangkeun ting sariakna bulu-bulu punduk. Ngawid-wid asa nganelan tembus kana hatena ting sariak ting sareblak. Pangaruh oyagna jantung anu ngageder lantaran soraknya Kakakna Ki Jatun teh teu beda we ti sora hantu. Mun enggeus mah maena ngalaman ngadenge moal teu kitu kadengena. Jurelacung Ki Jatun teh nangtung dina luhureun batu. Sedengkeun Aki Mursid ngajega hareupeunana. Jelas ayeuna mah tembong lantaran kakebul teh geus teu pati mulak teuing. Masih kan itu asgening kulit Andika teh Mursid. Memang sapantasna Andika wali nuluykeun kana panangtangna kaula. Kabeneran Mursid, hutang-hutang Andika anu geus sakitu heubeulna teh kawasa mah kudu dibayar Mursid. Ki Jatun nya Kakak dina luhureun batu. Jelas ucap-ucapanna pinuh ku daya panangtang sarta panghina kanu jilawana. Memang Ciheula mula Andika teh resep ributan Jatun. Resep mamerkeun pangabisa. Nah di dunya ieu teh dikira taya nu bisa nandingan kana pangabisa Andika Jatun. Geus teh lah Andika teh lain sakali dua kali teu mampu ngalawan kaula. Tapi masih keneh we sifat gir ujub takabur teh teu daek leungit-leungit tina badan Andika Jatun. Nah iraha atuh Andika teh babalik pikir teh Aki Mursid males nyorowok ti handap. Lain waktu na khutbah sa Mursid. Weh, jeung khutbah sagarupa mari deui ku aing moal teh. Tapi ena mah waktu na ngadu nyawa deuleu teh. Ki Jatun nyaritanna teh bari nyamar ka handap dina gerakan manuk dadali. Leungeun katuhuna nyolocos maksudna marek nontok dadalawan. Tapi Aki Mursid anu geus leuwih sulti kana maksud lawan sakilat ngageserkeun awakna. Tuh! Dua leungeun diadu lantaran panonjok Ki Jatun teh kumanehna ditakis. Sayagag. Ki Jatun munur 4 lengkah. Sedengkeun Aki Mursid munurna ukur 2 lengkah. Tapi pikeun Aki Mursid mah akibatna hebat oge. Dadana karasa eungap. Puguh tanaga musuhna disalurkeun kana leungeunna teh lain lalaborakeun ngandung tanaga batin anu kacida kuatna. Tapi di sejen pihak Ki Jatun kacida ngarasa kagetna. Lantaran teu disangka saeutik oge yen anu jadi musuhna teh ngamilik tanaga anu sakitu hebatna. Mun dibandingkeun jeung kayaan waktu keur ka tukang-tukang. Geus bisa dipastikeun yen musuhna teh geus kacida majuna. Padahal manehna oge sanggeus ngalaman sababaraha kali jadi pacundang teh henteu cicing. Tapi terus-terusan nuntut ilmu pademu nambahan pangabisana pikeun bisa ngelehkeun musuhna. Anu karasana memang kacida beratna sarta teu beunang dihina basa. Geus bisa dipastikeun yen musuhna teh geus kacida majuna.
padahal maihna oge sanggeus ngalaman sababaraha kali jadi pacundang teh henteu cicing, tapi terus-terusan nuntut ilmu panemu nambahan pangabesana pikeun bisa ngelehkeun musuhna anu karasa memang kacida beratna teu beunang dihina basa. Tapi buktina mungkin manehna beuki maju, musuhna oge karasa asa beuki berat di ayeunana. Dina hatina mah Ki Jatun geus mimiti ngarasa sebel ye. Ki Adi ka Haji Lukman ya. Siapa guruan ilmuna. Tapi lantaran geus kagok asong sarta kumaha wirangna lamun manehna terus-terusan kasoran, manehna jadi nekat. Bari ngagero ngaluarkeun sora anu matak nyentarkeun hate. Narajang kanu jadi musuhna bari dua leungeunna dipetangkeun ka hareup, sedengkeun masing-masing dampal leungeunna meber. Ramo-ramona ngeluk teu beda we ti anu rek nyakar. Memang kitu kanyatanana. Manehna teh ngagunakeun gerakan cakar maung rek dipake ngerekep genggerong anu jadi musuhna. Hakim Mursid anu nyangka setik-etik acan yang musuhna rek ngayakeun hiji panarajang anu rek ngancam genggerongna, manehna ngasaukur bisa ngagerakeun dua leungeunna pikeun nyuai dua leungeun musuh. Tapi kalawan sakilat gerakan cakar maung teh jadi robah tujuanana. Ayeuna mah jadi ngablatuk kana dua tonggong leungeunna. Hakim Mursid lain deui ngaranjug sarta ngarasa nyerina lantaran pigelangna karasana mani ngajedud. Tapi sanajan kitu manehna henteu ngejat. Leungeunna nu karasana komper teh terus we disebrutkeun ka hareup pikeun ngahanca dua gigirna anu jadi musuh. Anu antukna Ki Jatun ayeuna mah anu ngaranjug lantaran teu sangka musuhna kalakah ngancam igana. Anu disangkana tadi mah pasti nu jadi lawanan teh bakal narik leungeunna. Ku kituna rikat meh ngacaul ka tukang pikeun nyalametkeun gigirna. Tapi hanyaka geus leuir teuing. Tengeulan lawan geus nyampek manten anu saterusna ngacedak ngahanca dua gigirna ku tengeulan dampaleungeun anu disagigirkeun. Akibatna Ki Jatun jadi ngaheungge mati ngadeg. Geus kitu jedak we ngakeblag anu ahina manehna nang karak bengkang bari sungutna ngabudah. Tapi teteh Ki Jatun kacida kuatna. Dalam musik ningang di jalma sejen mah dihanca seperti kitu teh. Piraku we bisa menyat deui. Tapi manehna ngan sakedeung pisan teu ingetna teh. Telila geus morejat di hudang anu saterusna ngirimkeun panimpug anu kacida hebatna. Saeutik oge teu disangka teu dinyana ku Hakim Mursid musuhna teh kalah beuki galak lira bagong bayangan. Tengeulan Ki Jatun anu datangna ngaruntuy terus ditakisan ku Hakim Mursid. Bedas anu neungeul, bedas anu nada. Akibatna hebat pisan sababaraha kali badan Ki Jatun ngacaul ka tukang teu beda we ti nama lantaran kaserungkeun ku tanaga nu jadi lawan. Sedengkeun Hakim Mursid canajan manehna saeutik oge henteu ngeser, tapi teteh badana siga anu ngareunut lantaran dua sukuna nyeblok kana taneuh kateneutkeun ku tanaga Ki Jatun anu memang kacida rongkahna. Padahal taneuh nu dipake galungan teh sakitu garingna sarta bayedug ngebul. Dua leungeun nu dieusi ku tanaga anu teu kira-kira kumaha kahebatanana terus diadu. Ki Jatun anu teu woleh ngarasa panasaran
hayang ngarageragen anu jadi musuhna panona maninga purilang. Mun kongang mah taksiran hayang leureut puleud kanu jadi musuhna teh. Sedengkeun Aki Mursid beungeutna maneh geus asat. Balasna hantanaga Ki Jatun anu lain lumayan maca kripuh kalasana. Zerat Ki Jatun ngejat ka tukang. Hebat deui maju ka hareup, si Horeng ngawahan bari ngayunkeun palimpugna. Tapi Aki Mursid nu ayeuna mah geus nekat rek terus ngadukeun kakuatan tanagana. Saeutik oge teu ngageser. Tuh teu ngageser. Kias. Dua leungeunna bantrok deui. Sakalieu mah ampir teu ngaluarkeun sora. Tapi akibatna kacida hebatna Ki anu eungeus-eungeus. Badan Ki Jatun nepi ka namag sababaraha cungkelan, sedengkeun badan Aki Mursid oge sakalieu mah nepi ka ngacleng ka tukang sarua pada cungkel jumpalik. Asupan teu beda we ti nu dibalangkeun. Koregat. Duanana harudang deui. Ki Jatun mah teu anta parah deui sabret we manehna masar bedogna. Pamikirna ngadu kakuatan sarta kapinteran mah manehna rumasa geus katitih. Ayeuna hatena geus gilig yang hareupan musuhna rek ngagunakeun pakarang. Hehehe. Ayeuna mah nyabut silih Jatun lain cita tadi atuh. Aki Mursid ngagero bari merong ka anu jelawan. Montong ngabakeun omong si Mursid kulajar. Gerak cabut tabelo Alika. Ari teh hayang diacak-acak mah iga Alika ku kaula. Ki Jatun ketakna mah teu euleum-euleum sakitu hatena geus pewot teh. Angger kene sombong dirinya teh geuning teu baheula kene Jatun. Bae ku kaula dirayanan. Aki Mursid kituna teh serepet ngalugas bedogna pikeun nimbangan anu jelawan. Diantap mah lin antap-antapeun puguh maksudna oge deuk ngabinasa. Geus karuhan nu jadi musuhna ayeuna mah teu lemor, teu loba catu dihiuk we Ki Jatun nyamarkeun bedogna. Aki Mursid sakira cingkrak bari nakiskeun bedogna. Dua bedog diadu ngaluarkeun kembang sini. Ki Jatun ngadadak ngaranjug, ngarasa kaget jeung reuwas. Lantaran bedog lawan teh ngadadak ngulawit ka handap ngaliwatan bedogna sarta terus nyuruntul rek nembus ka kemplongna. Wah! Nah. Teu karasa Ki Jatun ngagerok bari meubeutkeun maneh ka tukang anu saterusna cungkil jumpalik dina taneuh pikeun nyalametkeun dirina tina congok bedog. Tapi pikeun Aki Mursid mah sanajan teu kurang-kurang kasempetan pikeun ngabinasa nu jilawana. Tapi manehna mah kalaka ngajengjen we ngawaskeun Ki Jatun anu keur jujuralitan. Tidak beda we ti doger monyet. Jelas setik oge manehna taya maksud rek ngabinasa. Tapi lain deui tumerapna ka Ki Jatun ngarasa diantep ku jilawan teh nafsuna kalaka beuki ngaguguduk boga rasa diheureuikeun ku anu jilawana. Anu matak barang manehna geus hudang teu anta parah deui